Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadaya alhamdulillah urang tepang deui dina acara anu manedongeng Sunda anu nyanak jejer carios Mustika Pancawarna. Ayeuna bagian anu kaopat anu hasil karya cipta Jodi Satka Waruga anu digarap ku Ki Buyut. Sumangga urang teraskeun langsung wae supados teu nyangkolong kana waktos. Brung turun si Karma indit bari teu mali reka indungna anu geus diraheutkeun hatena ku kalakuan manehanana. Panon poe teu karaos geus aya di luhur mun-munan, atuh panasna ge acida mentrangna. Si Karma noyod wae manehna init kakidulkeun rek nyamper si Bakri anu salieuk saigel sarenek sane kapolah sarua jeung manehanana sifatna bragajulna teh. Manehna ngagidig kakidul ka imahna si Bakri. Katingali dihareupeun imahna dina golodog si Bakri siga anu geus ngadagoan bangunna mah geus janjian jeung si Karma. Tingali paroman si Bakri manikerung bangun nu kesel pisan. Barang rentang-rentang ningali si Karma ti kajauhan katingali nonghol. Pok si Bakri nyarita bari satengah ngagorowok. Naon wae euy? Didaguan ku aing teh tadi janjian teh apan tadi jam 10-an. Nah, wakieu karek ngurunyung. Ayeuna geus rek jam 1. Alah, kira-kira telat saeutik meni molotot. Tenang we, Bro. Lain tenang-tenang, telat saeutik kumaha? Ayeuna geus jam 1, tadi jam 10. Coba sabar jam. Aing mah nepi ka bool oge asa monon aing ngadaguan maneh. Lah, sorry lah. Mana si Ohim euy? Can datang ningan. Tadi atuh si Ohim mah diheula. Minta urang daguan cenah maneh bising teu apal jalan. Maneh hararese jadi aing sangikeun manehna ge pasti si Ohim di ditu keur ngadaguan maneh jeung urang. Jigana amek-amekan keur aing carekan ngadik maneh ka ditu. Alah, tial si Ohim mal wanieun ka urang hanam lah. Hararese lah. Oh, ayo atuh lah. Si Lila gidi gue eta duaan teh talang ke arah rinit ka hiji warungna Nyi Osih da didinya tang tuh geus ngadaguan si Ohim rek aya sawatawala nu rek dibadamikeun ku eta tiluan. Urang tinggalkeun heula pamirsa eta si Bakri jeung si Karma anu keur alumampah. Di hiji warung urang cayoskeun nyaeta di warungna Bi Oci. Kasampak aya si Ohim keur ngopi di warung Bi Oci. Mana atuh Pi, harerese pisan. Kopi geus rek beak yo, tinggal setengah deui malah gorenganna can asak-asak. Kala atuh Jang. Ieu ge kan karpi goreng. Tah geus aya 2 tah. Tapi kada panas keneh. Tuh gitu atulah. Lapar di aing ngadaguan ini hararese di bebenyit anjing. Duaan aing kopi geus rek beak. Kung si Lila daratang eta nu duaan si Bakri jeung si Karma bari ngagebrag dina mejana si Ohim. Atuh si Ohim ngagurubug reuasin pisan. Dicuri. Sia ada ruas aing. Wadalkeun saku aing. Nah tuh euy. Mani tidak tadi cebrek wae naon. Iya harerese duaan. Aing geus beung sesongitkeun kopi geus beak tinggal setengah yo. Tekan si Karma rese. Malah nyalahkeun urang ieu maneh. Mana buru kopina tuh. Sayang ngopi aing. Pesan sorangan situ. Minta aing sejam telat segala. Bi, kopi Bi. Wah sekalian yang urang. Ya Den ya siap.
Kopi hidung atau kopi susu? Kopi hidung Bi biasa oge. Kopi hidung Bi, urang ge kade salah. Geus parsen kopi mah ka Bi Oci nuduan gek dari yuk geugerin si Ohim. Bari ngarobrol nyaeta nyawalakeun keur rencana engke peuting rek operasi. Tekung si Lila barang keur eta nu tiluan ngararobrol. Aya nu datang umurna ngora keneh kira-kira 25 tahun. Manehna sigana teh keur geus perjalanan jauh ngadon nyimpang ka warungna Bi Oci sejak rek ngaso bari rek dahar da geus karasa beteungna teh kukurubukan. Gek eta si Jajaka diuk teu jauh tinu tiluan. Cing Bi pesen sangu Bi jeung laukna sekalian. Lauknya naon Dan? Nya anu aya naon Bi? Iya paling oke tumis kangkung, nog asin, terus ayam we. Terus sambal mah eta mah kudu di ieu da. Terus menuna aya. Oh nya eta we Bi lah. Sok engal Bi, rada geus teu karasa ieu beuteung teh duh karebekan. Ya mohon. Terus di mana tuh Aden teh? Anu pas perjalanan jauh gitu. Muhun Bi, lamun dicarioskeun mah panjang pisan. Sok we engal eta sanguna lah kuing ke lamun tos tuang dicaritakeun. Ceuk eta Jajaka bari nampanan sangu anu diasongkeun ku Bi Oci. Kadewek dekul we dahar. Geus beres dahar pok we eta si Jajaka teh nyarita. Bi, cing rokona Bi sekalian kopina Bi. Enak meureun lah tuang ke lah bari ngangin yeuh ngareureuhkeun ka capek. Nah nggak ada nih ya rokona. Kala kopinanya urang tinyu heula. Ceuk si Bibi bari ngasongkeun rokok. Ari di dieu ka pasiluhur kira-kira tebin teu Bi? Ceuk si Jajaka mulai muka obrolan manehna nanyana dareuda pisan bari klepus we ngudud maneh dangun nu ngeunaheun pisan. Ya kirang langkung mungkin aya 2 kilo majang. Ya bade ka saha tuh jang teh? Pokna si Bi Oci ngajawab bari ngasongkeun ci kopi anu meunang ninyu. Jang ujang teh jigana teh anyar pirangi. Kawit teh mana ujang teh bade ka mana? Bade ka saha? Manawian bibi terang. Kawit mah pibados mah ti Cijengkol Bibi ieu bade ka pasiluhur bade ngadeusan pun aki kan abi teh hilap deui jalanna teh da maklum kapungkur teh dicana kupun bapa teh abi teh alit keneh tacan apal ayeuna pasti hilap deui da umur abi teh kapungkur teh mun teu lepat mah sabaraha taun lah. Aya meureunan 4 tahun 5 tahun mah. Nasaha namina? Aki Ukri namina teh Bibi. Saur bapak teh kapungkur teh. Tapi memeh hilap deui namina teh. Bibi terang ka Aki Ukri. Encan oge si Bi Oci rek ngajawab kaburu si Ohim nyamperkeun Bi Oci. Oh Bi, itu euy sabaraha kopi 3 meureun jeung barudak. Terus eta gorengan kuring 2 teuing tuh barudak mah tanya we lah. Ke bayarna mah bon biasa. Ceuk si Ohim bari ngaleos. Ayo biasa. Ngebon wae geus saminggu kamari oge can dibayar. Atuh beuki numpuk bibi teh atuh dagang teh bangkrut kieu mah. Naon sia? Teu percaya ka aing? Kaya dibayar ku aing pira oge sabaraha? 30.000, 20.000. Ngan ka dibayar. Ngomong we. Teu percanten Den.
Tapi kumaha mainnya bibit atuh dihutang wae mah tuh moal ieu bangkrut meureunan. Mau bisa muter beungitna. Sia, lu jangan itu percaya ke aing. Jok si Ohim bari ngembatkeun bedogna digebrakeun dikadekeun eta kana meja. Atuh eta kopi kasenggol mancawura nepi ka kopi muncrat kana beungeut eta Jajaka. Jajaka ruwaseun bisa bari ngusapan beungeut anu lamokot ku kopi banena nguniang hudang berjengpok ngomong. Ik atulur cing sopan seutik euy. Kopi tinggali muncrat kana beungeut. Jeung ngapan nu dihareupan teh awewe tong bari sasentak kitu. Nyewa katinggalina oge. Naon sia? Sia rek pipiluan. Seorang mana? Muani ka aing. Make tuh wahani. Tau rek di mana tinu lega. Tuh dihareup tuh. Yuk. Ayo sia. Goblok. Kakarek teh anyar pinanggih sia. Teu nyaho sia teh jawara di lembur aing ye si Ohim. Cek si Ohim bari gajleng we ka tengah buruan. Disusul ku Jajaka nyamperkeun ka si Ohim. Atuh teu lila si Karma jeung eta si Bakri ge langsung luncat. Awas ku aing, awas ku aing. Euy, ku aing awas lah, awas ku aing. Kieu mah kudu patut dihajar, awas maneh mah Ohim. Tong loba bacot. Sok kabehanana oge tujuanana maju aing moal mundur. Tong hiji kok ku aing samualkeun kabeh. Cek si Jajaka ngece kanu eta tiluan. Atuh ngadenge kitu teh si Ohim ngarasa panas langsung nyebrut nyojoskeun eta congo bedog kanu beungeutna eta Jajaka. Sakilak eta Jajaka kiwarkeun ka gigi beungeutna lain bari ngetik eta leungeun si Ohim. Ciku bobes kana kelek si Ohim. Loh, murag bedog si Ohim murag rag-rag. Rengjeng bedogna murag awak si Ohim rada bongkok kahareup kabab keletna kakeunaan ngarasa nyeri. Atuh nyolongkrong kahareupeun eta Jajaka sakilat ku Jajaka diketik eta punukna si Ohim. Gobrak si Ohim ngagorok. Aduh, punuk aing nyeri. Punuk aing nyeri. Hah, teu sapira geuning euy, mana jawara teh? Sia teh Cek si Ohim langsung hudang ngagurinyal. ulah waka sombong euy, ulah samabong euy. Itu mah kuring merehate we lah. Si Ohim bari langsung sebut manehanana narajang di eta Jajaka gambatkeun bedogna niat erek narok sirah eta Jajaka. Jajaka ngaroba posisi kuda-kuda dan ngagilek saeutik atuh plos eta bedog teh nyamos. Atuh si Ohim ningali eta bedogna nyamos kitu manehna langsung nyusul tepus dibalikeun dibabadkeun kana suku Jajaka. Si Jajaka langsung loncat bari najongkeun suku katuhuna kana beungeut eta si Ohim. Atuh orokaya refleks gerakan adu cepat eta Jajaka ku si Ohim teu katampa pisan nyanyok jebrod kana pipina. Waduh. Sakali ieu bangkarasa beda kastarimana ku si Ohim eta sepak Jajaka. Bogo atuh. Sabereuni najongkeun teh make jurus kuda nojer. Bari jeung ngaluarkeun tenaga dalam dina jero disalurkeun kana suku. Atuh si Ohim ngadumpuruk bari jeung adu-aduhan. Si Bakri jeung si Karma anu tatadi gawena ukur olohok ningali baturan namruk kitu langsung cileng-cileng ngarara cileng duanana. Pi orokaya barang ret. Aduh pabiarsa baraya hapunten pisan waktosna teu nyekapannya. Cak urang teu heula dihaneulem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui urang penak deui tina bagian anu kalimanya. Wabil topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah permios.